Irahannya orang cara batur. Hika yang suka rarane. Atau lamun banget orang sarwajeng batur, mantak pahili tama. Maksud aya mah kahirupana jadi deleuna hirup batur mah rendah. Untuk ada lu jerona bayang, doang nele gunung bae, di dele di jauh mah indah. Nggak diteangkeun mah rungsep, loba cucuk segala nanaon. Non pernah ke gunung? Can pernah sih. Kapan nyawa ka eusi-eusina? Eta mah keur ibarat ya, ibarat. Atuh gunung di timur ge aya, lain di barat bae. Lanjukin gede awak doang heuh. Dele tuh salaki batur nyer duit na palinter. Dulu tuh pemajikan batur, salaki balik gawe, dicicikeun cai, dicicikeun kopi. Nah sok gawe. Pelok sih. Nan ayeuna ieu dari ahog-hag bae pangrasa aing. Anak mata mah. Masih nikeunaan teu boga kaisin amat ka tetangga. Ari ngomong doang nu heueuh boga isin. Aring sekumat masukut manehna kalau tadi sapekeran. Ngomong mah ulah sok bari tungkul kolot ka poe. Bisi dibabaskeun ku aing tahulu dia katana. Hampurannya mah. Dihampura saburuk-burukna kalakuan anak. Pasti dihampura bae ku kolot mah. Lain, hampurannya mah. Eta leungeun emak, bobogang orang tanah amat. Dia makarak doang dihampura, geus nyin handel hate di bae. Dengekeun ku dianya. Meujeum mak, debat jeung mak moal yang geus. Nan teu ngaluncak lah, kolot nek ngomong kalah lempang. Ku kitu-kitu bae ge raheut hate kolot mah. Salaki dia neng eueuh ririhaneun. Irahannya majeng bisa akur. Irahannya dia ge bisa akur ejeng salaki. Jadi dengena brang-breng brong bet eureun-eureun. Ucing gelut merentah mama. Heeh, ucing ngukna hidung. Ari pase unggal poe tapina bertahan bae dia mah. Teu seubeuh pikir mama. Atuh pikiran mau di daharan mak, jemol mantak seubeuh. Heh, nan saha tadi neng ngun kolot umur doang. Jual bayar. Ari dia teu boga adab amat, mitoha kalah dikagetan. Ame resep bae mak. Dia nu resep ge uyuhan aing mah teu jantungan ge. Tinggal deui mak. Teu tingku heutenan kumaha mun aing jantungan. Nan dia boga duit jeung biayana. Oh urusan mak, manu jantungan tah lain abdi. Dasar minantu teu baahlak. Ari dia nananan kolot kapoe di pangruntahan. Ngahalangan aing micen runtah bae. Kuduna ge abi mah nu marah lain emak. Atuh dia marah kunaon? Atuh eta mah micen runtah ka beungeut abi. Atuh dia mah beungeut pangruntahan dia. Demeh ge masa katulup ulah tama sampe ngadahar runtah. Sate anu beuki ka runtah, embe teu beukeun mak. Terus dia gawenan kokoreh di pangruntahan doang kotok bae. Pugu duit abi 100.000 ngahalang ka bawah angin. Kadieu ngahalangna. Anu bener dia, kadia manyaran mun panggih 50 ewangnya. Oh ya gerak. Cocok katipu ku aing. Ari mana naon kokoreh dina pangruntahan. Gue duit salaki dia ngahlang ka baku angin ka dia lah cenah ge. Sabaraha duitna cenah? 100.000 mun panggih cenah 50.000 ewang. Iraha teh ya boga duit 100.000. Aya ge kamari geus dibikeun ka ai. Pake balanja beak beh. Terus aing ditipu ku salaki dia. Atuh heuh meureun. Kan ku aing tasi eta. Mama teh geus kolot teu mikir tekanan. Jelema mamun ngadenge duit eta teu bisa mikir. Nu aya mata hejo. Heuh dong emak tah. Nan dia mah teu beki ka duitnya. Jeung naon beki ka duit mah jak kertas tah mah. Atuh duitna dibalikeun heula ka dahareun neng. Hirup ngan gede awak doang. Heueuh. Keluar dia minantu sedeng. Ayeuna mak gogorowokan bae parangsa. Nan maksudna dia nipu kolot. Sate anu nipeng. Eta cek dia duit ngahlang ku angin ka baka pangruntahan. Ya emang bener mak. Eta nu jadi sampah tadi nama duit kan? Ai heuh nya. Atuh heueuh. Kayak burung emang